Gusti aduh anjing itu melon segede gitu si goblok anjing kain nyebut melon manya melon bisa ngareunehan melon jaluna goblok siapa nih aing cepot anjing ngaran teh naon cepot aing maneh kuring dawala ini anjing garoreng naon dawala aing maneh aing gareng anjing panggorengna ayeuna goblok aing maneh sangaran ngaran aing mah moal kajawab sok tebak ku maneh ngaran aing mah mimitina tungtungna Mumun lain Manan lain Mahmudin lain Midun lain Maskun lain taluk anjing bodoh ngaran aing mimitina tungtungna ngaran aing Agus baingan teu panggih botak si teh amuk cepot opot lain opot cepot opot aning cepot lain opot aneh mah aning gelo aja namanya opot anak man anin anak semar anak man anak semar aning onge aning anak semar tuh cepot Elina aning dong make headset aning aduh oh saya ngagaur sira maung gitu ditanya ngaran kaula teh Gatot Kaca Gatot Kaca oh iya kabogohna pergiwa di urang sampean teh calon silikina pergiwa lan kapino rambutna salamar gantina satetes amakanana sadami ngaganggu katunangan kaula nganu harti bakal ning hareupan calon salakina oh kanyahoan kurerencangan keur uluk kutek di negeri big alhamdulillah mong TA we wungkul na teu bisa nyebutkeun huruf nu sejen kagak saya mah bener nyaan saya mah kagak dapat oh cing kumaha sia lamun maneh nyebutkeun ngalagu sia anjing ngalagu mah aya uan gampang saya mah dapat cabakanana naon aing ngalagu cacalawakan yang ada nadanya ya haji cacalawakan yang ada nadanya cing lamun nyebutkeun apaan lamun nyebutkeun huntu alatnya cag kadaharan atau alatnya barang hakan sama saja lamun nyebutkeun apa lamun nyebutkeun panon mata ceuli radarna kata-kata radar kata-kata lamun nyebutkeun irung alat napas cing sia lamun nyebutkeun hitut hese anjing manya kudu hatat hitut anjing naon aya uan gampang naon gas jahanam hitut gas jahanam si goblok paingan meledak anjing atuh teh cing sia lamun nyebutkeun apa
nyebutkeun susu awewe maknya sasa anjing naon aya nyebutkeun susu awewe gampang naon alat ngarangsang papa pelengkap bener anjing teh alat ngahaneutan euy pan samemeh nu sajen teh ngagemol eta heula gagabah sakang tarikan bautna apa mane bisa ngalagu dapat benang heuh ngalagu dapat lagu naon nu hurufna A nya asmarandana da A cing sekarang ayeuna mah nggak akan saya laksanakan anak saya akan hajat ciu bener euy hajat hayang tatanggapan wayang tenangap dangdat nya kapaksa saya datang ke dalang wawan kasampak dalang wawan aya saya ngarasa bagja hajatna akan laksana Bapak hajat aprak-aprakan kaparakan saat hebat euy cing sia ku aing dites mangga eling-eling mangka eling hese aya ieu anjing gampang naon sadar mangka sadar ceuh ya anjing eling teh sadar rumingkang di bumi alam anyat selang kamarat sapada Dharma wawayangan wae hese aya anjing Dharma wawayangan hese saja anjing bener benang kene karawel ragata ya pangawasaan kasasar lampah ngantai sadayana A tamah bener ieu nu hese mah maha nafsu nu mata kaduhung sok amarah mata kanyakal badan anu katempuhan awak yang akan kababawa bener anjing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ngapungna tengah peuting ngawang-ngawangna pada malam anjing deh lamun nyebutkeun mobil kendaraan lamun nyebutkeun mobil bus kendaraan badag lamun nyebutkeun kareta api kendaraan ngantai panjang lamun nyebutkeun awewe kendaraan atas ranjang ngadangka kagak bayar anjing sia awewe disebut kendaraan si goblok teu bayar teu bayar lamun nyebutkeun apa lamun nyebutkeun jangkrik baraya nagaang duh eta gaang gablek baraya ieu kadu saderek eta ga lamun nyebutkeun toke hese anjing zamannya jadi taka naon toke cak badag cuh anjing teh euy lamun nyebutkeun apa nyebutkeun sirah kepala buuk akar kepala duh akar di luhur si goblok lamun nyebutkeun leungeun tangan nyebutkeun suku alat ngalangkah alat jalan-jalan pan sama saja sami wae lamun nyebutkeun bujur pantat kali anjing apa kali anjing budak lamun nyebutkeun apa apa acan-acan katawa katakan akan saya jawab lamun nyebutkeun kanjut naon Paingan kadang gaji. Nyebutkeun kanjut naon anjing. Paingan serinya. Sok sia hese anjing banyak kanyat. Kanjut naon anjing? Gagabah. Heuh naon? Gampang saya mah. Naon? Alat kabagjaan mamah atau kadal badag hanca mamah. Goblok kanjut disebut kadal badag. Pukul nu aing maleutik anjing pan anakna cak-cak. Bisa. Aduh si goblok juri ya.
alat kabagjaan mamah akan bagja sabab alat kabagjaan anak panjang badak dan tahan lama. Alah, ampun. Sia telah menyebutkeun awewe nu can kawin parawan. Awewe geus kawin diserahkeun rana. Ranana geus lila rana kawakan. Ai nyebutkeun awewe nu kulitna peot umurna kolot tereh maot. Nini anjing goblok. Katipu anjing. Cangkeul anjing aing jadi kecil. Kumpul kabeh euy poho duh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kaboko jauh mentas laut leuweung gunung tapi apel-apel teu bingung cukup kalau dina telepon kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera tapi malam mingguan mojok via SMS-an. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi diraksukan kebayang namihan cahayana dang dosan sederhana mojang priangan diraksukan kebayang namihan cahayana dang dosan sederhana mojang priangan jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati mojang priangan. Amin. Nyoblok. Doa amin. Saya nepangkeun ngaran aing Haji Muhyiddin. Wah, akhir nu sok main film si Peron. Sinetron si Peron sinetron si Peron sinetron sinetron si Udin nusok sering tayang dina RCTP RCTI dibalik ngomong teh dina SCRI SCTP nusok main etak kuliah subuh kenjing dino Indosyair Indosiar jeung mamah ledeh mamah dedeh lain mamah ledeh
nu sok main ada Sule dina Goblok TV global lain goblok global nu sok main dangdut dina MMC lain teh bener maneh teh haji demi Allah haji 2 kali wah 2 kali gening di imah temak teu boga gambar onta sia teh kalakah gambar bagong da biasana lamun haji mah di imahna teh sok aya nyaeta karpet beungeut maneh jeung gambar onta ai abus ka imah maneh mah beungeut maneh we jeung bagong kieu teh da di Arab da ngadu anjing jeung bagong paingan atuh namanya teh jadi maneh teh haji 2 kalinya demi Allah sumpahna ge haji apa haji tuladan kumaha ngelingan ka sakabeh umat-umat nu dimulyakeun ku Allah khususna kaum wanita kaum pria nu geus rumah tangga oh murukankeun teh pamajikan aing mah nyaeta ahli masjid disebutna ge majelis taklim oh pamajikan maneh demi Allah tukang pangaosan gening ibu-ibu gening meuni waas tu resep make kurudung warna hejo ngariung di masjid bari jeung ngalaguna teh gening kitu ibu-ibu majelis taklim kumaha ngalaguna tua muda wajib mengaji kaya miskin tak peduli supaya kita sadari bahwa kita bakal mati nyawa dipunut ku Gusti innalillahi waduh heueuy tapi aya awewe tatangga teu milu ngaji salah pamajikan si ieu tah paingan saya tengah pangaosan jogorowok teh nyokot mik bari ngalagu di dina janela hari ini saya maaf tidak ikut mengaji karena saya sibuk mau nyuci ompol salaki sabab keur peuting salaki ngompol 3 kali beser beukian jam anjing nu kitu gitu khusus kapara laki-laki jangan hianati istri gening aya cek ibu-ibu majelis taklim jagalah hati jangan kau sakiti doanya istri harumnya bidadari jagalah istri jangan kau hianati mahatnya istri harumnya surgawi kalau istri sedang marah hati bapak jadi resah anak-anak salah tingkah rumah tangga tak berkah kalau istri sedang pusing pikir bapak jadi rungsing gitu asongkeun bujur jeung ping-ping sok geura bukakeun seleting anjing sia mah ka mana we karep gitu teh murukankeun teh cing hiji tanah maneh geus ti Arab naon oleh-oleh bahasana aduh kagegelan oh bahasana ieu di Mekah mah ngagunakeun bahasa Arab ku hebat-hebatna di Arab budak umur 6 tahun teh geus jararago ngomong bahasa Arab teh ya heueuh anjing da di ditu goblok jeung kieu teh sarua we jeung urang dia ge ngomong Sunda hiji tanah maneh bisa bahasa Arab cing dek nanyakeun naon ai bahasa Arabna angka hiji wahid ai bahasa Arabna angka 2 isnen
ai bahasa Arab nanti sireuleu kau susukan nya tigo jubar dasar wa di makage tigo jubar nu kitu mah cing pang bahasa Arab geun kumaha hiji dua ti sireuleu kasusukan naon tapi bahasa Arab beunana Wahid si Isnen tigo jubar aduh jadi kalimat anjing aduh cing nyebutkeun naon bahasa Arab na kopeah ai bahasa Arab mah kudu dikurokeun kudu make mahraj jeung kolak ngarah siga Arabna naon ai bahasana Arabna kopeah wadahulu kopeah teh wadahulu tapi heueuh deui anjing deui ai bahasa Arabna budak ceurik yaplahun budak ceurik yaplahun jadi jempe ai bahasa Arabna nyaeta bahasa Arabna lampu Aladin bahasa Arabna samak al-katibah anjing lekoh teuing goblok ai bahasa Arabna kalender menak ai bahasa Arabna buah-buahan alpukat nah kapan awalan al kabeh ge bahasa Arabna nu maot almarhum bahasa Arabna tukang teungeul algojo bahasa Arabna parabot dapur aluminium panci seeng anjing sama ai bahasa Arabna pom bensin almasyum nu bogana teh mah jurig teh ai bahasa Arabna tangkal kai almasyah ai bahasa Arabna ngisang ala antaina anjing si goblok geus ya manya bahasa Arabna ngisang ala antaina nyaho beleguk ngisang aing kitu mah bisa ngaji lain ge haji teu bisa ngaji mah heuh bener demi Allah haji 2 kali aing jantung cing jadi tes ngaji ku aing sok dengekeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim jo gelo mun kitu si aji Bismillahirrahmanirrahim Allah tong mangsangkeun dari dong mahnya surat naon ji alif ba tah kakara alif-alifan siap anjing kakara tadi diajarna ge aing teh ya dia mau ongko haji 2 kali tapi ikro ge teu becus teh ya lamun ikro mah tong sok dihaleuangkeun kitu atuh diejah we alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sok baca Jakarta la ilaha illallah abata anjing abata oh beda masjid berenah nah sia teh masjid mana ge sarua we jajampean mah kitu maca mah aduh alif tanwin jabaran alif tanwin jerain alif tanwin ps un sok anteurekeun an inun anjing oh beda kopeah berenah sarua wae sia teh dek kopeah mana ge sia teh cing ba jabar ba ps bu bambu kabogoh aing
si jurig sia ka mana karep we Beda barep. selain ti eta sagala bisa lain ge haji aing teu bisa mancalah putra mancalah putri Gala apal. bahasa Inggris tong disebut haji teu bisa bahasa Inggris mah dan di Arab ge bahasana mah lolobana bahasa Inggris cing bahasa Inggrisna selamat malam good night selamat pagi good morning selamat siang good afternoon selamat makan good eat selamat tidur good sleep selamat tinggal goodbye selamat mandi gujubar Jibrak. nah gujubar nu penting mah bahasa we aing Jibrak. jurig kemana karep bahasa Inggrisna jalan walk berjalan berwalk nah panjalan walk make ber jadi berwalk si goblok Lawan. ai can jalan can walk Anu mana? iya dong ngabobodo sia teh ai bahasa Inggrisna jalan teh walk berjalan walking sedang berjalan to be walking ai tidak bisa berjalan lumpuh anjing sia teh di mana-mana ge lumpuh nu teu bisa jalan mah Kalumuk. tapi nya Gempor. cing ai bahasa Inggrisna buku book Buk Pak. bahasa Inggrisna biru blue buku biru blue book buku biru titelem kabalungan buluk buk ngabarak bak anjing eta si eta mah kitu teh aing oge Bisa ngarengan. ai bahasa Inggrisna saminggu week Wik kiat. 2 minggu week 3 minggu week 4 minggu ngawik bahasa Inggrisna malam minggu week aya nu geulis anjing sama week deh Gelis eueuh cangkengan. ongkoh geulis tapi eueuh cangkengan menakar we Babak-babak. mun maneh percaya ya aing haji uyuhan baheula teh aing preman Mantan. dulu aing preman sekarang aing adan Preman pensiun. dulu aing maksiat sekarang aing tobat Sholat. hebat ye bisi maneh teu percaya kamari aing dek ditareungelan ku warga Bener mah. nah pedah adan jam 10 nya heueuh anjing atuh sia teh da lain waktu na adan jam 10 beurang adana nahaon teh sia teh nu kitu teh oknum perusak agama penista agama Eta. menista sah bedogna keluar cenah haji munyung keluar cenah haji setan aing teh keluar naon cenah sia teh cenah sia naon teh haji ti mana aliranana jam 10 beurang adan dibalikeun we ku aing teh sia cite aing adan jam 10 dararatang nah ari aing adan subuh nya teu dararatang nu gelo teh sia atawa aing teu tulus na balik deui anjing stres ari aing adan subuh keur jempling di masjid eueuh nu datang jam 10 aing adan meuni marawa bedog padahal aing mah ngecek mik cek sound jeung si Wadas da si Agus Muning teu milu Gunung bener Bicara rekan bisa rombongan. sok jeung aing bata taruncingan naon bedana jam 12 beurang jeung jam 12 peuting babari anjing ai jam 12 beurang mah nyaeta caang jam 12 peuting mah poek lain jam 12 beurang mah nyaeta loba nu ngadengekeun jam 12 peuting mah kalah sarare lain taluk bodoh sia Naon atuh? ya bedana jam 12 beurang jeung jam 12 peuting ai jam 12 beurang mah disadana ge tarik eta bel teh neng
neng lebih katarik 12 kali hai jam 12 peuting mah belna teh laun neng hudang neng edek moal neng si curik sia kitu cing aing oge kabeh kumpul ka dieu kumpul euy kabeh kumpul euy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Teu mawa belati yang. Ngahina ngomong. No ngahina nya jelema mah. Ya nanya urang irung mengeng. Mengeun koneng manut nami pamajikan mah ngeut ngaing mah. Ingatnya lain saya ingat nak. Ingat lain lap di kodok nami warisan di karuhun. Nya nyaho karuhun anjing. Naon karuhun deh. Karuhun anjing daging hayam nu dibeulem. Bakakak anjing dadana jijikana karuhun Asia. Aduh, pohon deui atuh kitu mah aing. Ka mana karep we. Bangsa naon ieu degana ada apa naon sia teh ngomong teh anjing putra pade ana urang ngariung ngabeh degana bibir luhur teu nepi jeung bibir handap jadi kitu ngomongna teh teu bentes. Ayeuna teh urang teh dek init ngalaksanakeun parentah dunungan. Ana dunungan naon? Dunungan teh hayang kawin. Ada hawina. Kawina teh ka Dewi nyaeta Pergiwa putrana Arjuna. Eulis ana jeung abogo aing. Nya geulis itu anjing aneh mah obog asar si gelo ai maneh ti mana heula batur pangheulana datang ieu telat atet anjing atet bancet naon ain ancet anjing ancet tong ngamak atuh sia teh ngomong teh kudu benteh aing ngomongna kieu obog oh ngomongna kieu di mana maneh teh telat atet anjing aing teh nitna heulana ngan atang aneuri oh heueuh nit pangheulana atang paneuri kunaon dah anjing atet oh bener macet anjing pil angkot jeung bus utur ukang aing utang ae din angkot deungeus bus utur ukang aing ade dituang naon di angkot teh lieur anjing obog ane mah anjing teu ngati Kada tengah tidak bentes. Aing teh keling. Keling aing teh. Gerik. Naon nu karasya panyakit maneh teh? Eduk. Batuk aing anjing eduk. Heuh batuk kering. Aduh anjing obok aing ku aing. Mun urang mah tampiling ku aing. Jadi maneh teh gering kunaon? Aduk. Budug anjing ana udug. Emangna anut aing udug anjing. Aing kanyeut mah bentes goblok teh. Aing mah anut mah teu udug anjing. Oh, empok aneh anjing.
tuh teu budung anjing aing mah sia teh teu di calana adeun anjing di calana mah adeun naon adeun anjing di calana mah tet itu oh adeul adeul teh adeun cenah cing lawan atuh ngana kapanggih diomongkeun aneh anjing atuh cing ae aing kacedok ku aing Lain kakolot. tadi kadenge ku aing maneh teh gering acuk berarti teh batuk awak elokna anjing aneh sarua gelokna cenah aneh ukang arti teh anjing ngomong yak nemek mah maneh manyangit murut mulut pergi anjing aneh mah pergi gelo aja naon atuh cing ciri-ciri na iri na nyakit aing teh anjing awak leuleuh eungeun oper eulah leungeun koper sabeula anon teu iceup hiji teu bisa ngiceup hiji iwir bibir nonghok naon bengok anjing tapi bisa tuh anjing ya mah anjing teh ada ngomong anjing jadi penyakit maneh teh naon aduh setruk eta anjing aduh atuh teu ngarti siana we bodoh di setruk teh anjing eta bisa anjing teh aneh mah anjing da eueuyan wae aing teh aral kiai maneh di mana panglemuran deh aing ubang di Subang di mana Subang eukeut ai Anas anjing deket cai panas ater ai naon nu dibawa ati ampla ain anjing ati eukeut anjing ada eukeut oh belati ada ati anjing ayo kumpul kabeh ayo anjing kabeh ini dadak Kumalara di pawanangan kedah ngajak tanpa terangan ulah ya kaunan sabab kewi di pangeran ngaropah laku lampah berjalan anu sampurana dina tos pangijangannya buset tak dong nusa itu waktu cinta bangsa pribadi insaf karena kabudaya terapas lihat paham sabab gawi di
jadul buka balik kula budak saha maneka sep rere lengai Aduh, Kakang Mas, pangapunten sikap Kangjeng Rama. Nah, Kangjeng Rama teh tiba-tiba ngabatalkeun ieu pernikahan Kakang Mas ka Yayi Perkiwa. Naon anu janten alasan, naon anu janten kasang tukang. Palang siang we tada teuing ti benu ieu Kakang Mas Gatot Kaca. Minggu nu kapengker parantos prawedding pan Yayi Perkiwa sareng Gatot Kaca. Sedengkeun sakedap deui bakal dilangsungkeun ieu pernikahan Gatot Kaca nyaeta kapun adi Dewi Perkiwa. Nah, Kangjeng Rama kawasnuka sebarkeun surat ulama racun pikiranna saha ieu nu ngaismeun janten robi dugikeun ka ngabatalkeun ieu pernikahan. Dol Aduh, tada teuing teu benu na Wabima atuh tangtos kula upami uningan ieu Kangjeng Rama ngabatalkeun pernikahan Gatot Kaca ka Perkiwa. doh puguwe Aduh, ampun Kakang Mas. ya babale kasane Lumiara panci lumawera curman curah cahaya nirakat dia kunang-kunangan dia kunang-kunangan ya kunang-kunangan lawan Raden Sumitra maha kula bingung anu teu mangitungtung susah manah taya sudana ieu inggih ari malgi kedah ngajajabkeun ieu serat ti Ramana panengah Panawa Arjuna netelakeun ieu serat teh serat nyaeta ngabatalkeun pernikahanana Dewi Perkiwa ka Raden Gatot Kaca kitu kaayaanana atuh ngahuleung ngaraga meneng ngalamun lolohok mangkat kunera nganti ka mekaten Bang Sumitra kanca geus kabayangkeun tada teuing teu kecewana ieu Kakang Mas Gatot Kaca tangtos kakak moal teu langsung ragrag jantung lamun jelema nu lemah jantung makan margi ieu serat uleman parantos disebar ka tiap-tiap negara tapi nah ieu Kangjeng Rama saha nu nyuci otakna saha nu nyuntikanana nepikeun ka ieu pernikahan Kakang Mas Rengpun Adi Dewi Perkiwa dugikeun ka dibatalkeun dina waktos anu parantosan teu kieu kanca. Aduh, bingung. Di sisi lain kaula teh da kanu jadi kolot nyimpang kalawan nolak kanu parentah nu jadi bapak meureun dosa ngarana ai dilaksanakeun ieu bakal naon kajadianana Kakang Mas Gatot Kaca lamun narima ieu serat ti Kangjeng Rama anu jerona ieu teh pangbatal pernikahan Perkiwa. Dedeh teuing Kakang Mas cepot cing atuh bantuan mikir kaula teh bantuan mikir pada ke karakter okto kan bige keur ninyu kopi heula sok ada
kuring lempang mapai nagalengan luak liuk kahanap neangan liang aya liang dikorehkeun ngaracaang diasupan ku kuring ku urek panjang epan asup kanu liang jero pisan teka rasa di jero aya nunahan kuring rewas bari ngangkat lalaunan sing goreng teh belut nage gede pisan belut motah ngagantung kokoleangan mun geus kaluar belutna murungkut deui lagu naon nada lagu ngurak ieu lain kuring lempang mapai nagalengan luak liuk kahanap neangan liang aya liang dikorehkeun ngaracaang diasupan ku kuring ku urek panjang naon bilih pajarkeun ieu lagu sentimen gitu nya katempona nya katinggalna aing cek pamikiran kotor mah ieu teh porno tapi pandil nyepan mah ieu teh lagu ngurak kan kumaha ieu surat ti Kangjeng Rama ku nepi ka kaca abdi mah moal ngiring campur bulan da kuningan nyalira adat juragan anom Gatot Kaca sareng adat tuang Rama nganu janten mamala anak nu bakal janten teu kabayangkeun ku abdi kajudi kupikir kahontal ku akal juragan Gatot Kaca tada teuing 7 merit maratan langit dugikeun ka pernikahan dibatalkeun sedeukeun waktosna mung sabanten deui sedeukeun uleman parantos sebar ka tiap-tiap saban negara emot teh negara-negara sahabat parantos diulem sahanteuna panglima perang bade nikah yakin pada dinya hajat rongkah panitia kena-kena dibatalkeun dina waktos ayeuna Goron sina bala udah geunang urap jengkol ieu urap jengkol urang Cikeusik diurap di kalapaan urap jengkol Bapak Waroi urap jengkol urang dieu diurap di kalapaan dagang nama diangkleng-angkleng urang Cikeusik urap jengkol samarana kuwi mangga dalekan yeung haranet kene geramanga dolongan garalekan eta urap jengkol Bapak lekoh kalapan tongtolan nangka aya tongtolan kawinan Bapak kawin deui tong era urap jengkol karesep salarea tongtolan nangka aya tongtolan kawinan Bapak kawin deui tong era nyuhunkeun rampak mangga Ibu Sinen sakanten giringan sarombongan giringan urap jengkol dibelah dua menang
banyak bau bau ge ngeunah nu ngeunah mah osok bau teu kolot teu budak ora resepkeun kanu bau ini tisuk balik sore ngabelaan anu bau urap jengkol kuring ge ti isuk-isuk teu manggih anu bau semaka pihatur Aden nuhun da bala nuhun kumaha atuh geuningan kieu geuning tapi tina sangkian angang tina dugaan tuang rama tela luncalinci luncat ulang udar tina tali gandap sakitu parantos paheut pan ieu teh juragan anom katot kaca teh bade ditikakeun ka putrana ai kena-kena kieu ngabatalkeun sedengkeun waktos parantos nyareleh ieu nu bingung teh nabala tada teuing tu rak-rak cimata getihna paribasana kakang mas katot kaca upami uningaeun yen ieu serat dibawa ku kaula teh eusina ngabatalkeun pernikahan tada teuing kumaha kabayakeun boro-boro juragan anom abdi we kitu heug dibatalkeun ku calon mitoha wah ngamuk abdi bisa kumaha tah ieu ka mana si gareng kade kasih gareng dina hate kuring anjeun cicing dina hate anjeun abdi ngising lain abdi ngising abdi nyaring bener-bener henteu bisa pegat dibeungkeut ku tali calana tali duriat teh juk rek waduh abdi mah teu sanggup agan upami ayeuna abdi kedah ngabatalkeun ka juragan anom tada teuing ti benuna juragan anom urang serah bongkokan we da wala dibeureum dihideung ku kakang Gatot Kaca da ieu teh tugas kaula mangan saukur dharma ieu ti Kangjeng Rama Arjuna yen kedah ngadugikeun serat ieu ka Gatot Kaca anu unggal ngabatalkeun pernikahan kapergiwa tada teuing jumurid geus da kabayang juragan anom jual muntang kana anu nu jauh kana anu rek naon teh heueuh kasedih eta teh ngabul mabul lumpat ka cai nyegeluk di cai teh jelema ulah kaget kisila saha cepot aya se mah pindah ka tukang kaget Satria ya datang ngera ya tangan mimiti milayang rana datan nira tangga demang ebu pakulingan mimiti melayang rana Mang Wijaya Kusuma Gusti atuh anjing
eta banget sih sepiteng gitu si anjing. Duh. Sah ada bangsa naon ieu? Iya kan. Oh. Panon mending ngapuleng gitu. Waduh. Baheula mah panon kitu aya di rombongan urang. Ulah kaget Satria. Kaget mau ulah kaget. Ngomongna di dinya sungutna bau ka dieu anjing teh. Ngahiliwir. Bau sungut ti manehna. Gas atuh teh. Kabeh wadia balad kumpul ka dieu. Gusti alhamdulillah laksana bade ngaliwat teh euy. Ieu mangih bawang beureumna si gede kieu anjing. Aduh Gusti. Aduh aya jelema eta si anjing. Si goblok eueuh irungan si anjing. Gusti tebokeun dina irungna eta korong meni metet kitu si anjing aja. Nu matak cik atuh korong teh kodok supaya terjadi panghinaan batur. Beli teuing keur nyin uyah aing lah. Aing asa ngogoreng kurang asin ku korong sarua wae. Geuleuh anjing sia teh. Goblok sa ngogoreng ku korong sia. Hayo ke aing olab anjing. Kaingan. Hei. Nu baju hideung. Nu begeusna beureum. Naon? Beungeus sia siga cangcut anjing. Waduh, si goblok. Heeh, aing siga cangcut, sia siga eusina cangcut. Ceuh anjing goblok. Nyebut eusi cangcut ka aing. Tobat. Silsilah. Kondang apa? Ulah kaget. Henteu. Bangsa naon ieu kan? Tobat. Jelema meni rabik-bik. Lain teh di sisiran gitu eta buuk teh. Goblok batur mah dina sirah teh kutu ieu mah dina sirah gagalacangan teh beurit anjing. Hei. Nu beungeusna beureum. Naon? Saha ngaran maneh cepot? Naon Aisyah jeung ngagorowok nanyakeun ngaran teh. Saha ngaran maneh anjing? Ngaran maneh saha? Dewek heuh. Cepot. Heh? Cepot. 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 Meni goreng anjing ngaran teh. Batur mah ngaran teh wo Gagah Syamsuddin. Iki. Wawan. Bayu. Iim. Aisyah meni teu nyambung ngaran Cepot anjing. Meni teu nyambung gitu sih teh. Makuringe goblok sih teh. Aduh, aya teh nu make kopiah. Anjing geuci dah. Itu nu make kopiah. Aya ustad mamah trompet si anjing. Nyebut trompet kana irung aing si goblok. Lain trompet irung belegung. Siapa nih? Kuring. Ustad Dawala. Woi anjing. Ngaku-ngaku ustad si goblok. Nama keja ngaku-ngaku da kenyataan. Yah. Teu percaya anjing mah nya aya ustad kopiahna belel. Tong ditempotina kopiah hatena nu bersih. Teu percaya padahal teh yang dipercaya ku sia. Manya anjing aya ustad irungna panjang. Naon hubunganana ustad jeung irung ai maneh teh? Kumaha salatna anjing? Sujudna ge eta irung ngagedukan ubin. Nu penting mah jampe nu hade. Jampe nu bener niat nu hade. Teu percaya padahal teh yang dipercaya ku maneh aing mah. Hiji tanda maneh ngaku ustad. Heeh, nanyakeun aing, sok. Cing aing salat subuh sabarakaat. Genep anjing nyahoan si goblok teh. Aduh, beda ahli pasantren si anjing ieu. Nepi ka tepat jawabanana. Pajarkeun teh bener aja na wala. Dan nu gelo buta ngaranna ge atuh.
ai hartina buta teh poek tak kitu agama tuturut muning teh batur genep jual genep batur 7 jual 7 hiji tanda maneh ngaku ustad nanyakeun deui sok Aisyah meme salat geuning urang teh sok kacai heula oh wudu eta wudu anjing naon cing ai wudu ngumah naon ngumah senok 3 kali ngumah garapuh 3 kali eta kubuh kibalalan nara jawabanana si anjing aduh hebat jelema ieu luar biasa di mana mas santren aya bahan di aku guru ya ku aing jelema ieu di aku guru pogo disalahkeun jawab bener we ngakuna teh pogo salah aing mah hiji tanda maneh ngaku ustad cing ai rukun Islam sabariji sia nanyakeun sia ke boh nyaho bahan teu nyaho aing mah anjing cing rukun Islam sabariji ya di mana-mana ge rukun Islam mah aya 5 1 syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna ya hebat anjing aing mah naon ai munggah haji mun kawasa di jalanna teh ya ai munggah haji mun kawasa di jalanna teh urang teh boga duitna awakna sehat tuluy urang teh init ka ditu ka tanah suci montong init ka tanah longsor dek naon init ka tanah longsor sia di ditu di Mekah teh sia teh ngadon tawaf sa'i maledog jumroh montong maledog popotongan sia da lain-lainna deui anjing jadi yakin rukun Islam teh aya 5 beda jeung kuring beda naon anjing kuring mah rukun Islam teh aya 6 walah aliran sesat si anjing penista agama anjing 5 genep kuring mah genep tanyakeun naon nu kagenep da anu kagenep naik kapal naik kapal nah nasi lain gerit kampakah dek kana ojek gitu da moal nepi meureun kabeh nu kitu kana kapal rukun Islam nu kagenep teh kapal tapi heueuh deui nya euy da kana grab mah ti teuleum anjing dek naon genep anjing rukun Islam teh pek lamun 5 mah urang teh meureun dek naon kan naik naon kitu jadi yo yakin rukun Islam teh genep jeung kana kapal alah bener alus pamadagan salah masantren aing mun babarengan jeung si eta jadi jelas gitu ta Islam nu tuturut muning teh teu boga pamanegan pisan ai nu baju beureum sami nu beungeusna beureum sami Islam sami abdi ge geuning tarangna teh hideung anjing nah memang na Islam teh kudu tarang hideung wae teh cing rukun Islam sabariji genep deui sarua gelona 7 aing mah beuki leuwih gelo anjing nah nu ka 7 nu ka genep naon nu ka genep mah init ka Mekah naik kapal tah nu ka 7 mah balik deui ka lemurna nah nasi lain dek cicing di Mekah terus dek naon dulur eueuh gawe teh boga hayang maot kabeh ge geus init ka Mekah teh balik deui ka lemurna masing-masing jadi rukun Islam nu ka 7 teh balik deui tapi deui anjing deui aya benerna kujek naon 7 anjing rukun Islam teh balik deui lamun urang di ditu dek kajedog ge meureun di ditu dek naon di ditu kumaha sia we alah aing mah santren kudu ka mana ieu nah kasih itu nah kasih ieu jadi bingung ieu aing nu tukang sarua dek Islam tong ngomong anjing sia di podaran ku aing bangsat gede ambak si anjing beda si anjing mah kafir si gede ambak si kafir beda kamada karep si anjing tapi dipikir-pikir ku aing bener rukun Islam teh bisa ditambahan jadi 8 naon nu ka 8 dahar anjing teh bener dahar pade sanajan maneh naik kapal
sanajan maneh boga paniatan rek balik ai teu dahar heula mah leuleuh awakna ge maot anjing percuma sia boga niat oge sia teh salapan atuh meureun rukun Islam teh jeung naon jeung nginum bae geus dahar lamun teu nginum meleg nanti koro ke ari aing kudu Islam nu mana ieu teh aing teh siana teu kablak pamanegan goblok di mana-mana ge rukun Islam 5 cek aing ge 5 siana tuturut muning berarti heueuh keun salah kitu lain heueuh da sugan teh balik jadi anjing itu itu sia mah pokok teh tadi ge 5 aing mah nguji kana kaislaman sia gelo si anjing jelema cing tetarucingan jeung aing sok naon bedana orok awewe jeung orok lalaki beda orok awewe mah ceurik na ngaguer orok lalaki mah ngaguar lain anjing lain saka inget ngomong anjing pikir da sia teh aya otakan jelema teh beda orok awewe mah dirok ari orok lalaki mah dicaranaan lain orok awewe mah make suweng orok lalaki mah teu disuwengan lain taluk tah kitu we taluk tong maksakeun bisi TBC anjing ya naon bedana ieu ai orok awewe mah lamun nyusu di batas nepi ka 4 tahun geus teu meunang nyusu deui ai orok lalaki ti orok-orok nepi ka aki-aki tuluy eta beuki nyusu si anjing tapi heueuh si anjing teh sanajan aing geus kolot resep keneh ngagemol mah aing gelo waeye maneh nyaho waeye alok-alokna dalang dede amung almarhum geus aki-aki ge ngagemol wae teh si anjing paingan awet ngora mana kal paingan atuh awet anom ngagemol wae hebat euy cing kuring nanyakeun naon maneh teh kelempang di jalan mangitai muning dek dikumakeun ku maneh anjing berat di pertanyaan teh aing teh kelempang di jalan mangitai muning dek dikumahakeun ku aing jadi liwat anjing oh nungguan garing geus garing ku sia dihakan anjing tong nafsu goblok teu ngeunah anjing manya tai dihak pikir goblok pikir manya tai dihakan pikir lain ku emosi lamun ku emosi siang bakal kalinya lompatna aing teh kelempang sok pikir di jalan mangih tai muning dek dikumahakeun ku aing nya jadi liwat anjing kayak geus eueuh jelema ku sia dikeresekan beuki nyeri si anjing aduh taluk anjing jawabanna mah dibawa ke mana dibawakeun kana beungeut maneh si anjing hei kada sia kada anjing kabina-bina teh anjing teh mun deukeut dikitu wae anjing sebal si anjing nya kitu amak sia teh kemana karep ngomong teh cing aing nanyakeun sak jawab sia ku sia sok naon nagara maneh teh nagara maju bener cing di nagara maneh ai ban urut dikamanakeun moal ge disebut nagara maju ai ban urut dipake keneh mah ban urut mah da dipikeun dibikeun kahancip dipake siduru jeung nu ngarona da eta teh nagara teu kreatif anjing pemborosan yeuh di negara aing mah ban urut teh didaur ulang nya eta diolah dijadikeun kondom dikirimkeun ka negara maneh tah kondom nu ku maneh dipake teh titina ban urut aing teh belegug anjir paingan arateus si goblok pangkaning bana tos ngageleng tai deui si anjing paingan arate goblok sugan aing lain tina ban si goblok teh cing dewek nanyakeun naon ai kondom urut di maneh dikamanakeun yeuh ai kondom urut mah geuleuh anjing ngaranna ge kondom
dipiceun di negara aing mah kondom urut eta teh kreatif negara teh pemborosan gitu oge di kuring mah negara kreatif kondom teh diolah dijieun naon dijieun permen karet dikirimkeun ka negara maneh tah permen karet nu dibeletok-beletok ku sia teh urut kondom aing bah anjing goblok paingan leueur anjing di situ paingan hanyir si anjing nah cing teh aya permen karet bau pasar asin anjing nakarep ya menakarep paingan naler ngagembrong ulu Gusti aduh anjing itu melon segede gitu si goblok anjing aing nyebut melon manya melon bisa ngareuneuhan heueuh melon jaluna goblok siapa nih aing cepot anjing ngaran teh naon cepot aing maneh kuring dawala ini anjing garoreng naon dawala aing maneh aing gareng anjing panggorengna ayeuna goblok aing maneh sangaran ngaran aing mah moal kajawab sok tebak kumaneh ngaran aing mah mimit tina tungtungna mumun lain manan lain mahmudin lain midun lain maskun lain taluk anjing bodoh ngaran aing mimit tina tungtung naan ngaran aing Agus paingan teu panggih botak sia teh aing mimi tina kanaan aing ngaran si Agus nu jauh sia teh aya jelema goreng fatut eta aya jelema goreng patut eta maneh goreng komo maneh panggorenganna saya kasep eta saya ganteng eta lamun maneh goreng patut eta aya jelema eta goreng patut diuk anjing bade diuk setan eureun gede amat lalaguan saged sakali deui tonjok ku aing anjing sia gede amek naon anjing naon anjing teh aduh neungeuh eta kana hulu ganeng setan neungeul deui eta kana tarang hese anjing teh goblok teu meunang dicarek adat kakurung ku iga tunang carek dibaledog ku aing anjing maledog eta kana tarang aduh anjing ka aing goblok apunten ka aing anjing punten goblok galak si botak mah anjing teh tekao patu tekao si goblok ka aing mending ngabeletung anjing jadi naon puas eta dicarekan eta puas dicarekan jempe guys
mun maneh ngajawab ulah kusora padu ungeuk ge Isyarat. bakal kapapanjangan lamun maneh kitu jeung kitu mangga geus teu beunang dicarek sia gede amek dan kalaka ngalelewe dihakan sia wae Kadunungan. moal kahakan carek usia carek Tarik tunggul atuh. ulah disarwakeun jeung Omongan itu. sasama gitu Nah iya mah tara budang dicarek goblok. Lamun dunungan ngomong geus jempe teh geus teh jempe ulah ngomong wae. Jadi dunungan teh molotot. Jadi we kasararea. Sia teh kudu ngaku ka dunungan teh lamun tita dunungan teh jempe maneh teh. Ieu mah batur jempe maneh gandeng. Dunungan teh amakeun. Jadi we dunungan teh nyarek maneh tita jempe ka pasaing mun tita jempe teh jempe. Ai maneh tita jempe ngomong wae. Jadi dunungan teh jeung sia-siana nita jempe bari jeung maneh ngecebrek Manehna kacambreng. kurang ajar sia puas. ulah kaget Satya Kontang apa? Saha ngaran? Urang mana naon maksud anjeun aya di dieu? ngaran kaula Senapati Jaya Ingsoman Aya cenah mong Halus ngaranna mah beungeutna kieu ge. dalang. Ai beungeut si galiang tai si anjing teh. Ai ngaran Jaya Ingsoman. Disambung. Di mana? di negara Ujung Maruta Ujung Maruta. maksud jauh di jugjug anggang di teang moal disumput-sumput kautus ku raja kaula Prabu Kalaka Murka Sarua jeung raja aing kalakah amek. Cicing atuh. Kalaka Murka Maksud Gusti kaula teh hayang laki rabi hayang kawin dunungan urang teh teu kuat. Geus teu sabar hayang ngasana wewe cenah. eta terus tapi katari kapati-pati kagendam asmara cinta moal pati-pati boga pamajikan lamun lain cenah ka awewe eta aing ngaranna teh nyaeta Dewi Pergiwa putrana Arjuna ti Madukara Cepot. Geus ngonang piributeun deui wae. Urusan can beres geus datang masalah si anjingnya. da kitu anu matak pangijing anjeun saha ngaran tuduhkeun sugan wawuh jeung nu ngaran Arjuna oge wawuh di mana wilayah Madukara nyaeta dek nepungan Arjuna dek juhunkeun putrana Dewi Pergiwa Pergiwati nu ditujuna Pergiwa Rakana dek dikawin kududungan kaula Prabu Kalaka Murka Satya Pinona tenera mengadeg. Satya Pinona tenera mengadeg. Kiraya mengadeg. Satya Pinona tenira mengadep ia nafsu kegila-gila tandan San Sumitra nira mengadep Bapak Yauda ingat laga Bapak
bapak yu daging ngalaga laniki dibahasa kena teu beda ti dodol murag kana keusik diletak kami dicapai ngares karasana naon teh bahasa teh dawala teu beda ti dodol murag kana keusik diletak kami pugu beak wae mah cicing eta teh paribasa teh anjeun miharap ka Yai Pragiwa lain kaula dunungan anjeun teu mungkuh nu jadi bapak kaula boga minangtu model anjeun turunan diu pangawakan buta barina ge hina keur diri kaula boga pidulureun nyaeta nu jadi wujud dan diu awakna buta dina sesi oh. Jadi ya Yai Pragiwa teh bade ditikahkeun ka Kakang Mas Gatot Gajah Pahlawan Banteng Bebenteng Nagara Amarta. Kadinya calon lagi kula. Nurut cupu nu kasep kanu geulis kanu kasep. Ayeuna pun adi kaula dibikeun karajaan nyeun. Bakal naon engke ngalahirkeun turunanana. Bakal geunyeuleng sajagat, bakal ear sajagat wayang-wayangan, guyur ka tiap ratu. Arjuna boga minangtu wujudna diu pangawakan buta. Morek mikeun kaula. Salaku wawakil tinu jadi bapa. Cadu mungkuk haram dempak lamun Kangjeng Rama nyata ngawidian tur nya tujuan kana kahayang jieun ti nagara nyaeta ujung ngaruta. Jadi beritahan kaula bade maksa ya maksa nganu hati anjeun teu geus bosan hirup dalam dunia aya urusan nyieun liputan nganu harti nyieun kaonaran di nagara bakal nying hareupan kaula Bang Sumitra doh leres satu wanian jelema teh wanian ye jelema leutik-leutik teh sok didagor wae ngah teu sieun sia manjing teh kon wani marang aku ora wani dengan apa kon lanang kualana ke golong ketangting pecah bau kieu ora tadi waya urang pada ngadewoseun budi jeung tibatan aing teu laksana mawa Pragiwa meuning hadir ribut aya ayo aya jelema eta goreng patut eta aya jelema goreng patut aduh sieun lompat sokan lawan sigel heuleuh ai maneh molotot wae ka urang teh kiceup deui siga nu bogoh maneh teh manya rek LGBT ya LGBT sia marene Aya. marene lain marene goblok lain marene mereneh itu lain marene mah ngeugupan sia teh lain mereneh ka dieu siapa panjenenganmu Mas inyong cepot saking endi ya saking kubutuh anjing teh balik sia di mana maneh dewek rahayat Amarta geus jadi manunggal ngajadi hiji gawe barang antara Pangagung jeung Rahayat oke tuh sor urang pada ngadu wawasen budi dor ngepikeun lebah mana sihil modal aji jagoan oi sok
wah sia tuh lingas anjing teh mun beunang wara wah sia anjing goblok si anjing digabruk pala babujurna modal si anjing iya kampus rap lain tarang diaduk kenjeng tarang menyeri duaan ya anjing di si goblok meneloba pancarake tup sap ap tup ap tup anjing lu si goblok lah laki dikit tuh lamun aing hamil goblok saya teh kawas parawan meni ganeng saya teh tuh sap tuh ap tuh asap ap si goblok cerek deui si anjing kemana karep sia teh tuh ap tuh sok burukeun anjing kayak ku aing dikitukeun dah sia mah anjing teh ari di ladangan mung si anjing mah hayangna teh titukan montong ditonggengkeun bisi ain anjing sia anak karep sia teh asap abduk papa anjing liur anjing alah asupan deui asup deui terus alah liur anjing antep asupan deui alah alah ulang ngurei mun ngabejaan minggeus kitu teh ya anjing teh loba pancarake gelut jeung sia mah usik pidatang sok ya eta dor bener kan Belok, belok. siku itu Gas. itu tak Anjing. keberi gini Curik teh goblok anjing jorang sia mah anjing ah. Naon jorang anjing sia. Gelut mah gelut anjing tong nyabakana kanyut ah. Sabab kanyut lain sabakeun. Tapi usapeun. Wes ya tuh anjir si goblok carucukan ade menikah nu kitu wae si manggalana teh lain kana angen kalaka nu kitu naon si anjing we mun badag aduh kalaka di beja-beja si anjing ya badag anjing da meunang ngurus aing atuh meunang ngurus ya aing mah pamajikan di imah paduli teuing peot oge asal bobogaan aing lintuh bener tapi aneh naon anjing ongkoh lintuh tapi nah meni lanyet ongkoh lintuh tapi nah tapi biye nya biye da keur bobo anjing mun keur hudang mah moal teu kitu tah aing mun maneh percaya ngalacai saemer tara kuleungeun aing gantungkeun kana bobogaan aing sampaikeun kaangkat nyetak ngajepret di palitak anjing geje ngajepret cenah lain kumaha sajarah napang bisa gede kitu hayang gede maneh heeh ka dieu maneh nyaho kapal terbang maneh nyaho kapal terbang
dan hubungan anak dengekeun heula atuh anjing si teh ongko hayang gede maneh teh maneh nyaho kapal terbang heuh tah abus maneh teh kana kapal geus di luhur maneh nerjunkeun maneh batur mah kana prasit maneh mah ulah buka iket maneh muntang kana iket tuluy geus nepi ka handap gede modar anjing sia ai modar aing teh geus kana kapal goblok padai ku sia atuh nu jauh-jauh si teh lamun kuncina maneh hayang gede kudu rajin maneh nyaho minyak rem heuh tah meuli sabotol kocok-kocok tah rada kaharti ieu mah terus ke di mana geus ngabudah eta minyak rem balurkeun kana bogaan maneh urut sing rata ke geus rata tuluy maneh naek kana kenteng buka kolor maneh poe kanjut maneh di luhur kenteng tungguan 2 poe geura sok insyaallah gede lain atul anjing atuh mah teu kudu balurku minyak rem balurku jalan tah peda goblok kitu teh yes repes hey alu si anjing aya paingan kaing nyebut gede dan lu manehna sia gede cengek ye leutik-leutik ge rancingeus nu aing mah goblok kadieun gede aing ngadon ngahulang di lawang mana naonan aing ngadon nyang heuy mah teu ari nu aing mah leutik rancingeus bus ka jero blesak di jero culang cileung lamun lega muter nu aing mah teh paingan sararoek anjing di situ wah rap up alah ditaekeun sikina ka luhur wae pengen burial aduh watir kejam anjing si goblok siki aing aya dina bujal alah naon anjing dicook gitu anjing anjing dong dicook anjing cing padurika cari cuka aduh kahanap atuh saeutik anjing ongko nyarek sih tapi nita alah ta anjing alah goblok sih teh sia nu ngeunah aing nu nafsu kitu kumaha teh hatur nuhun naon hatur nuhun alah beres goblok lain jeung nuhun jual hatur nuhun sia amuk cepot opot lain opot cepot opot aning cepot lain opot aneh mah eo aning gelo macam mana opot anak man aning anak semar anak man anak semar aning onge aning anak semar tuh cepot Elina aning dong make headset aning aduh jadi enge aneh ngobok lain naon cenah ajang ai
anak ning anak manusia ning Itu Kang. hah Ganti tuh. manusia anak naon cenah Oh, nyata. aneh mah uang ieu nganing anak ning Mana lu konek? Sangu goreng naon sia acan dibere sia teh Kayak kieu janda. oh anak angu oreng aning Jentong digoreng biasa we. ain angu oreng aning anu bieu anak aning aeng hah aeng anak aning dia aeng aning nu sangu goreng make kerupuk aning auh aneh mah Kadang-kadang kes. sangu goreng teh can dipasihan keur digoreng keneh Acan nyiar kene bawang. ake nog aning ongkos itahan lapar anak karep we si teh Sarua lapar. Ya jodohna eta. menak karep we Sarua lapar. anak ye aing aning Mana ya? maksud si laing teh kumaha bete ngomong teh atun aing inyu aceng aning Pade bener kan atuh Pade? kanjut ceceng jobok si aning oang aning aneh mah Aral yuk. oba udak diureup aning Hebat bunuh diri yuk aral. naon atuh aceng aning inyu gaceng Tinyuh naon cenah. gaceng itu aduh aning ngomong anehna era aning kunining era aning kunti enci nya enti teu bisa ngomong at sebenarnya Jauh-jauh. enci teh enti maksud didinya teh neangan si gareng nah eta aning aeng tuh ada yang suka aing sango goreng atuh eta aning ang goreng aduh ke abe make cabe Ngerah lada. lapar didinya tuh aning eueuh aing oh seueuh dahar naon ada ai anjing hah ada ai tai hayam anjing eta mah tai atuh dahar ai teh dahar naon ahar ai anjing eduk-eduk cai jeung gegetuk aneh mah da arti anjing ahar ai eduk-eduk naon atuh waban ubuh oh isuk-isuk iduk-duk isuk-isuk teh etuk-etuk ai dahar ai naon ahar ai anjing tuk-tuk dahar isuk-isuk tak eta ai teh naon semu koneng mun jauh sia teh ai ituk-ituk kana sango goreng Ingat dekat-teguh atuh. anak ning nu nina dun aing aceng ning nu Teteli yuk. neteuli ngacelang beureun ditinyu maksudna mah kadinya nah eta ning eta oh eta Dekah aja yuk. ai didinya boga ngaran oga atuh saha ngaran teh oman ain amanah oman utung damah nong nung pleng oman mah tukang jenglong Majikanna urang Cisameng. nya saha atuh ieu teh eman anjing eman ain eman anganaran mah Kabogo Pade. saha atuh kabogo pade nu kantos pada dipasihan 10 juta
ngan asal kersa digelom mana apa erek Ian mana apa erek Nyamal di batan didinya jadi korban mending balik karunya saya teh keur ngomong teu bentes wan aing can erek uan ning hah naon sia teh teu nyambung jeung maneh mah awae aing ge ieu lah nying mana karep we Jang sanu ngamuk Jang ponok si cepot Jang Jang sanu maju Jang tong lepong atuh lain depong nangtung anjing atuh nangtung teh mangsa kitu pugus ada kieu aing mah sugan aing suung nangtung atuh ngahina Jang kolot aing teh kolot sing tarik atuh karena banget ke tepi anjing kita buntet wah nuhun Jang liar maran